You make me feel a little higher. Things you do, they make me smile. You make me feel so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Ibrahim Zaki Kustiadi 10 MIPA hiji. Di video ieu abdi bade nerangkeun perkawis anu patali jeung virus corona anu nuju mawabah di sakumaha. Dina video ieu abdi bade nerangkeun dina sagala rupa perkawis. Hiji, naon eta virus corona. Dua, cara nepana virus corona. Gejala anu dialaman ku pandarita virus corona. Cara nyegah wabah ieu perlukah urang nganggo masker di mana wae rumah sakit rujukan virus corona. Sapartos naon alur deteksi virus corona teh. Satacan teras ke pembahasanna, regep video berikut. Tah eta tadi sakedik ngawanahan ngeunaan virus corona. Naon eta virus corona? Janten salaresna naon sih virus corona teh? Novel coronavirus atau anu disebut kalawan COVID-19 nyaeta virus anu tergolong anyar anu narajang sistem pernapasan. Virus anu kaasup kana golongan SARS sarta MERS ieu mimiti. Di asalna teh di Wuhan, Tiongkok. Terus kumaha cara nepana virus corona? Kaliwat kumaha mantanda protokol atau nepana virus ieu? COVID-19 tepak ngalawatan kontak langsung kalawan percikan cai acai atau diriti jalmi anu terinfeksi virus atau barang anu terpercik. Janten lamun maraneh ngeunaan percikan jalmi anu terinfeksi virus ieu kaliwat percikan kasebat lebet ngalewatan panon, lambang irung sarta sungut. Tilu, gejala anu dialaman penderita virus corona. Kaliwat gejala naon wae da anu dialaman ku penderita virus corona. Regep video berikut. Eta tadi gejala anu dialaman pasien penderita virus corona. Opat cara nyegah wabah ieu. Margi nepana virus ieu enggal pisan kaliwat kumaha urang kedah nyegah wabah ieu. Hindari kontak kalawan sato, rajin-rajin kumbah pandangan kalawan sabun ulah hilap. Saat ada sang gesti berpergian pastikan pandangan atos bersih sabot bade nyebak tangan. Pastikan kumbah pandangan ku cara anu leres. Katut cara kumbah pandangan anu leres. Sok regep video berikut. You know I'm gonna get
mimitian nerapkan etika batuk serta bersin anu sae serta leres. Erga video berikut katut etika batuk serta bersin. If you wanna get up, get down like this. Konsumsi makanan anu bersih serta bergizi kanggo ngaronjatkeun imunitas salira. Teras angger di rumah kanggo kapentingan sadaya. Kurangi kontak kalawan jalmi kanggo memutus rantai sumberna virus corona. Hindari kerumunan. Teras ulah hilap kanggo jaga jarak langkung ti 1 meter antara anjeun serta jalmi-jalmi di sekitar anjeun. Sakirana ngan eta anu tiasa abdi sampaikeun ngenaan virus corona. Kirang langkung namenta hapunten. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.